A few moments later. Geuning kieu karasana ditikung ku baturana perina kabina-bina nyerina asa dina anjeun teh batur kaula kunaon anjeun teh tega nikungkul lati dituna nyahonya hojeng anjeuna abdi sayang ka anjeuna abdinya ka anjeuna tapi anjeun ngalalagaan nu akhirna jadi cinta anjeun teu rangti awalna abdi deket jeung anjeuna kunaon anjeun teh tega nyaho saling cinta abdi mah jalmi biasa abdi mah jalmi rumasa ditikung kumaranehna cukup sabar jeung ngadoa awalna malalagaan lajuna maka terusan dina telepon sayang-sayangan si oreng maatos jadian abdi kaget jeung teu nyangka ko anjeun bisa kadinya hate peri karasana kumaha kieu akhirna abdi sabar jeung narima kana sagala-galana najan hate teu tarima panginten entos takdirna abdi moal ngaharepkeun anjeun antos nyanyerikeun ngadoa abdi teu eureun mugi anjeun dilanggengkeun hampura abdi hampura kasadayana sanes abdi nuju hewa tapi heureuy jeung bercanda wahai sekalian mamang ulah sampe kajadian ditikung ku babaturan nyerina teu bisa ditahan sakieu bae siran mugi jadi pelajaran khusus ka sadaya insan nu milari ridho pangeran. Sia sih ini.